Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka Maddasim anu memang geus teu kaampeuh nahan amarahna. Sakilat manehna luncat ka hareupeun Pajagra bari nyamerkeun peureuthna. Iya jauh kene kunyuk. Iya diajar deui deuleu sia deuk ngonyok teh ha. Iya cek Pajagra bari ngagiwarkeun palonyok. Srog suku katuhu diasupkeun ka hareup. Sedengkeun leungeun katuhu nu tadi dipake nakis, ayeuna geus ngaheat ngabarengan leungeun kencana. Maksudna deuk ngayakeun teungeulan kepang kembar. Nu deuk dia hanca teh jelas beungeut Maddasim. Ya omong sia jurig. Cek Maddasim ngagentak ngareuneuh. Kilek ngenca ngabarengan ngangsrodna suku katuhu heat cuk. Teungeulan lawan nu ditakis ku leungeun katuhu. Hiuk leungeun kencana deuk dipake ngahanca ke kemplong. Tapi Pajagra memang cingeus. Sakilat manehna mundur. Sedengkeun gerakan leungeunna dina teungeulan kepang teh terus nyuruntul ka hanap. Deus! Leungeun Maddasim nu deuk ngahanca ke kemplong. Antukna beunang digunting ku dua dampa leungeun nu disangigirkeun. Ngan untungna Maddasim ngabogaan kakuatan anu lain bantrak-bantrakeun. Sahanteuna atuh manehna teh goreng-goreng oge boga paguron sarta rayap muridna. Cacakan lamun keunana kanu ipis-ipis wae mah piraku teu ngabeleg taok pigeulangna potong. Tapi sanajan kitu muringis mah teu burung. Lantaran karasana lain deui nyerina. Iya kuat geuning ceuk Pajagra ngaheheh bari ngahiukeun deui teungeulan kemarna deuk dipake mapeg hulu. Panjang loba ucap sejerig. Cek Maddasim ngagentak ngolebat ka bibir bari nyamerkeun leungeun katuhuna deuk ngahanca iga burung. Sedang leungeun kencana masih keneh karasa nyanyautan. Iya ulah loba jinggah ya kuyuk. Cek Pajagra ngagentak ngarempodkeun badana bari ngagilek malik hiu. Teungeulan kemarna deuk ngahanca pigeulang. Oman senang ngerepeng deui. Geus komper mah duanana babari ngaragragkeunana. Tapi ijiran Pajagra teh tetela nyalahan. Lantaran sakilatna keur Maddasim narik deui leungeunna. Bareng jeung eta sanajan masih keneh karasa nyeri leungeun kencana, kumanehna dipaksakeun dipake nimpug careham. Pajagra rikat ngabalirkeun beungeutna bari dua leungeunna kabawa ku gerakan refleks. Ngaheat kaluhur deuk dipake nakis tapi kumanehna sama sakali teu katiten. Leungeun katuhu Maddasim nyebrut di hanap. Sakali ieu mah meneran pisan kana sasaran. Peureupna ngajebrod kana hulu angen. Pajagra keburu ngagerung bari badana ngadayagdag jebrod ditimpah deui. Korea Pajagra ayeuna mah deuk ragrag terus disusul ku dampal suku jebrag ngajekek kana lebah beuteungna. Pajagra ngagerungna beuki lambat disusul ku badana nu terus ngageblag nang karak bengkang. Hayo sia geura beudi sia kunyuk. Sor sadede daek maju sia.
cor cek Madasim susumbar bari ngareret kaki Badra tapi kakara ge biwirna ngalingkup baseuh keneh matak Pajagra nu memang naka itung kuat oge ngagentak manehna ngagurnyal hudang cerek-cek nangtung sarta langsung nyebrutkeun pereupna ka Madasim dibarengan ku ngagorowokna nu matak sawan budak borangan andang laka gede hade sia julig cek Pajagra petalakuna teu beda ti banteng anu geus keuna ku tatu aya keneh hoja hawang balongan teh sia cek Madasim bari ngagentak jingkrat hiu ngeulan anu deuk ngahanca pigelang tapi Pajagra ngagentak narik leungeunna heat dampa sukuna ngahlang dek dipake najong pigelang kulawit leungeun Madasim leungit tina sasaran sarta krewek newak kana dampa suku tapi gerakan Pajagra tetela leuwih kesit memeh Madasim ngayakeun gerakan naon-naon Pajagra ngagentak ngajetkeun sukuna nu ngajadikeun Madasim tijong jolong nuturkeun hiu tonyokan Pajagra nyuruntul teu beda ti deuk ngabejadkeun dada Madasim satekah pola rikat ngaragrakeun awakna tapi Pajagra sakali ieu mah bener-bener gerakanana hebat anu lain dikirna manehna sakilat luncat bari nyamerkeun dampa sukuna anu teu mis deui ngajekuk kana gadona Madasim Madasim ayeuna mah anu ngagerung bro ngaringkuk kawas anu geus teu aya dayana heat dampa suku Pajagra deuk ngajejak sirah puguh we sakur nu nempokeun mah maniting lalenyap ngarasa paur atau panghariwangkeun sirah Madasim piraku teu busrat basret polo nah atuh tapi tetela Madasim teh lain ipis-ipis pangartina sakilat manehna balik ngawangun gerakan ucing ocon sarta teu anta parah deui karawak dampa suku jebrag teh ditewak nu maksudna mah deuk ditotogeun tapi tetela tanagana Pajagra teh lain sisiwo da eta we dampa sukuna teh kalah katerus nyuruntul ku kituna dampa suku lawan dengan ukur bisa dipake talenan we curela cang we badan Madasim teh ngacleng ka tukang terus manehna ngolebat kagigireun anu jadi lawan hiu jurus Kiara Dodot teu sirikna ngahiung bangbaraan Pajagra ngagentak malik bari maksudna mah deuk nakis tapi leuir teuing pereup Madasim kaburu ngajebrod manten nu karasana teu beda ti nu ditotog ku halu sabot badana Pajagra ngagigeg keneh leungeun kenca Madasim ngaheat deuk mapeg sirah tapi Pajagra ngagentak nyuruntul kagigireun lawan bari nyolocoskeun sikuna deuk dipake ngabadug careham ari Madasim rikat ngagilek bari ngaheatkeun tenggelanana deuk dipake mapeg suku tapi kabeh heulaan manten sakilat leungeun Pajagra mekar mangrupa tonjokan anu ngajedak kana dada sabot Madasim ngaheungeut rikat Pajagra teh malik ngabarengan pereup kencana ngahiyuk sarta teu salah deui ngagejrot kana carehamna Madasim nepi ka ngagerung deui atuh hiuk pereup Pajagra deuk mino korokaya sanajan bari sengar-sengir Madasim ngagentak ngalalepkeun badana hiuk pereupna ngabelsur di handap sarta teu nyalahan deui ngajebrod kana beuteungna bisa gue ari jebrod ari gerung wae Pajagra teh bari ngajurung gunung teu beda ti ucing mangih kasieun Pajagra teu beda ti awewe anu keur nyiram atuh Madasim nu harita deuk ngahanca deui kapaksa manehna ngejat lantaran sieun katibanan bubukuran anu kaluar tina sungutna Pajagra nah ebes merting sia jurig tong dipiceunan deuleu sia lebar Madasim ngayehkeun bari ngagak-gak seuri hayang seuri atuh mireungeuh anu keur unghak-onghek kawas anu kabeureuyan ku cucuk pada sugan ku aing teh kudu dicajang sia cek Pajagra bari srek saat bedaugna
Cocolek delan teh dikaluarkeun aya nama badaya. Geus bosen ngadu perut teh euy. Madasim kalah ka ngahehe. Nambah-nambah amarah anu jadi lawan. Bero siang modal siang jonguk. Pajagra bari nyabetkeun bedogna, nafsuna kagila-gila. Boga rasa diheureyan teu beda ti ka budak leutik. Bae ku kaula oge moal burung diladen sia. Madasim ngagentak loncat ka gigir srek saat bedogna langsung disabetkeun kana sirah lawan. Tapi Pajagra rikat narik bedogna terang ngaluarkeun sora anu mata katorekan. Kulawit bedog Madasim dek muciwak kana kemplong. Tapi Pajagra ngagentak malik bari narik suku kencana ka tukang. Terus deui disusul ku suku katuhuna kolebat terang. Bedog Madasim teh beunang dihanca. Bakating ku tarik-tarikna mitra. Nana nepi ka ngaburi naong atuh ngaluarkeun sieuneu. Dina benturan ngadu tanaga mah tetela. Pajagra teh aya di saluhureun lawan. Eta we Madasim nepi ka meh-mehan tisungkruk. Tapi sanajan kitu, gerakan bedog Madasim teu kaneg terus nyerepet nu maksudna mah dek ngababad suku Pajagra ngagentak luncat kaluhur bari bedog anu ngayuk dek dipake nojo sirah. Madasim surti yen lawana teh dek ngeromeoh kana sirah. Ku kituna ngagentak malik bari mancokeun bedogna pikeun nadah panarajang. Tapi Pajagra tetela pangartina teh lain jore-jore. Da eta we waktu bedogna diadu deui, dampal suku manehanana geus hasil bisa ngajejek sirahna nu jadi lawan. Nu antukna Madasim badana ngarempeyek. Tapi ari gerakan bedogna mah tetep teu bisa dianggap remeh sanajan manehna bari gogorentelan. Bedogna mah terus we dipake nakis bedogna Pajagra anu teu eureun-eureun wakyuk hayang meulahkeun sirahna nu jadi lawan. Puguh we boh pihak Ani boh pihak murid-muridna Madasim lain deui lelenyapanana barang mireungeuh posisina Madasim memang keur kacida sulitna. Kabeh oge taya anu teu mangpaurkeun kana nasibna lantaran lamun meleset nakisna geus moal ampun deui congo bedogna teh pinasti bakal ngagabres kana badana Madasim. Alah, kumaha Kang Di? Yang dana semu ngaharewos. Ret manehna kaki Badra bangun anu ngagelenyu. Lantaran hatena geus ujub yen Madasim teh geus moal bisa kapuluk deui nyawana. Teu kedah geumpeur jang dana. Sawios lanang. Kang Ani oge moal ngantep. Anana Ani nyaritana kitu teh bari teu leupas mencerong ka Madasim. Anu keur nakisan ku bedogna bari gogorentelan. Sia gerat. Gerat tobat sia konyok. Lawang nana kabis kalaguan kahilaing sia. Iya. Pajagra bari ngagak-gak seueur. Petalakuna teh sarta pok-pokanana estuning matak gegebegan anu nyaraksian. Malah aya nu deuk ngagajeleng ngabantuan, tapi teu tulus lantaran kaburu dihuit ku Ani. Madasim barang ngadenge ucap-ucapanana Pajagra, munu kurang-kurangna teuneung mah geus matak senter atuh. Tapi Madasim mah sabalikna, nafsuna teh kalah kabeuki tamah ngagugudug. Ku kituna, sanajan manehna bari nangkara, ngagentak manehna ngawangun gerakan turih wajid. Nganya eta lamun manehna ngagunakeun gerakan turih wajid, kapaksa badana kudu cicing nangkarak. Hal ieu teh teu kurang-kurang bahayana, tapi lantaran geus taya deui jalan kapaksa ku manehna dijalankeun. Tapi hasilna memang nyugemakeun oge. Pajagra ayeuna mah nu kudu acreng-acrengan, lantaran sukuna ulah-ulah bakal bisa dibabad ku gerakan turih wajid. Ku kituna memang hiji kesempatan anu kacida hadena pikeun Madasim. Harita oge waktu musuhna ngaceleng deui ngagentak Madasim, ngagurinya alhudang. Tapi Pajagra sakilatna keur nyampeuk bari nyabetkeun bedogna. Dina kaayaan Madasim kakara tapak deku. Madasim ngagentak ngagerakeun bedogna dipake nakis. Tapi teguhan teu ari terang pletek.
bedog Maddasim teh potong puguh we sakur anu nempokeun kabeh oge aya anu teu ngajerit atuh barang mireungeuh congo bedog Pajagra nyuruntul dek nobros dada Maddasim sabot keur kitu rong heap aya nu nyampeurkeun tetela lain nulian mana horeng si Jakalara alias Karna manehna teh geus ngabalecet deui kabur ti imahna tapi dek naon maksudna nu matak manehna lahaloho kalebah dinya saurang oge taya anu pirajeunan nitenan lantaran kabeh panon keur manco ka Maddasim nu sasatna keur didagoan ku malakal maut mitra kaum dangu atuh ningali kitu kaayaan corelat Andi ngacorelat dina gerakan nyabet anak hayam estuning teu bisa dituturkeun ku panenyo nyaho-nyaho manehna geus eueuh tina tempatna cek disusul ku sora anu ngagecrek sada barang teas diadu mana horeng congo bedog Pajagra anu sajos-joseun niruk dadana Maddasim ngadadak bantrok jeung leungeun buntung memang Andi harita geus manco tukangeun Maddasim bari langsung ngagerakeun leungeun kencana dipake mapag congo bedogna Pajagra Pajagra kaget puguh leungeun buntung teh teu kanyahoan nyuruntulna sarta karasa-karasa geus ngagecrek bantrok jeung bedogna nepi ka manehna ngajerek jega tukang nu ngajadikeun kuda-kudana pajengjar kasurungkeun ku tanaga benturan leungeun buntung nu ngandung daya kakuatan teu kira-kira hebat tapi ngaran-ngaran anu geus legok tapak genteng kadek dina urusan patelak ngadu tanaga lain jore-jore wewesen sarta hanap-hanap pangabisa nu dikawasa kumanehanana ku kituna Pajagra kagetna teh ukur sakiceu panon barang breh manehna mireungeuh tetela aya manusa nu andon suka bebela kanu jadi lawana teu anta parah deui hiu wae bedogna disabetkeun ka Andi ngabarengan gorowokna anu semu-semu ngagerem geuman lir lodaya kalaparan iya aing oge anjeungan jewek sia anjing cek Pajagra nafsuna kagila-gila dumeh gerakan bedogna nepi kagagal teu kalaksanakeun niruk dadana Maddasim ulah samanuka Jagra bisi kabuhulan cek Andi ukur ngagilak micieun panarajang cuk tanpa leungeun ngepang kana pigelang leungeun Pajagra anu keur nyekel bedog hiu leungeun buntungna nyuruntul rek nyantok gado tapi Pajagra rikat ngejat ka tukang keur mah paur bisi gadona nyengsol dihakan ku leungeun buntung katurug-turug manehna sieun kalengitan sukuna lantaran Maddasim nu harita tapak deku keneh kabireungeuh geus ngahayakeun bedogna mundur Mang Tasim sabeos bagian abi ieu mah cek Andi ka Maddasim bari lep ngalalepkeun sirahna lantaran Pajagra bari ngejatna teh bedogna mah terus ngahiuk neangan sasaran atuh Maddasim oge ngagentak manehna ngudupruk nyumputkeun badana pikeun nyalametkeun sirahna tina ancaman bedogna Pajagra iya ulah sila malon si Andi rangkapkeun sia deuleuh tagok ngagayamna saurang mah sia madak nyelap wae kana hondo iya cek Pajagra ketakna teu euleum-euleum ngebrehkeun lelewa anu matak seber alah ulah loba pacatrek wae Jagra geurah heumbatkeun deui cocolek tarasi teh lamun nyata Andika lain lalaki kecing leutik burih nah make ngejat segala rupa Jagra ayo Andi males ngagorowok sedang leungeun geus ngaragamang kana siku-sikuna alah bonjo deh harus nager geuning nya cabekna iya yo kira lebo ku sia cek Pajagra ngagentak luncat bari nyabetkeun bedogna sarta angkeuhanana mah sirah Andi teh rek dibejadkeun supaya babar sapisan orokaya memang Andi teh teu gampang-gampang beunang digunasika lain oge nu geus kawentar si buntung jago tutugan lamun Andi kudu peruh kakara ku sakitu
memang Ari hebat nama lain deui panarajangna Pajagra teh eta we hiukna angin anu ditimbulkeun ku gerakan bedogna geus miheulaan nyamar kana beungeut ciciren tanaga Pajagra teh lain lalaworakeun tapi Andi teu gugup maneh nangan ukur ngagilekeun badanna we bari sakilat nyabut siku-sikuna sarta langsung dipake mapag bedog Pajagra terang kuiwa bedog dihakan ku siku-siku dina gerakan capit hurang ngan kulawit kabelah katuhu sata terus ngaheat kabelah kenca nyerepet aya dina saluhureun siku-siku nu tumrapna ka Ani geus ngaranyug oge lantaran lain gerakan capit hurangna geus bisa digagalkeun tapi malah congo bedog lawan teh kalah karek ngabeset kana dadana sarta dina kacepetan anu luar biasa bikin maneh nama eueuh deui jalan iwati ngagentak ngangseretkeun suku katuhuna ka tukang ngabarengan narik leungeunna anu keur nyekel siku-siku hiu terang siku-siku ngahanca bedog gila Ani ngahanca ngabarengan suku katuhuna diangseretkeun ka hareup kulawit congo siku-siku mancok ka tukang sajajar jeung kaayaan leungeunna anu geus masekon pakai nyatok careham Pajagra keayaan badana keur semu doyong ka hareup akibat tenggelan Ani tadi kana bedogna nepi ka ngagerung atuh bari sirahna semu ngadang heak Pajagra teh ka tukang gilek Ani ngatuhu ngabarengan ngangserodna suku kenca ka hareup hiuk cebrotono buntung teh geus bisa disingkahan deui ngajebrod kana dadana Pajagra eta mah Pajagra ngagerungna beuki lamat koleab gebut wae badana runtuh teu beda ti caringin rungkat ceuk kaula oge ulah samanuka Jagra kakaraku saurang andika geus gogoleran kumaha lamun geus kitu tah Jagra ceuk Ani bari nyerangkeun anu keur ngababengkang disangka mah Pajagra teh bakal terus ngusek sakurang-kurang na kapaehan mah kudu lantaran tonyokan leungeun buntung teh geus teu kudu disangserikeun deui kahebatanana sakur anu geus ngasaan mah kabeh oge taya nu teu gigis miris atuh tapi eta Pajagra teh tela ngabogaan daya kakuatan anu mata kaget manehna kalah ka ngagentak hudang deui kalawan teu sakara-kara ari lain beungeutna mah mending ngadadak euceuy beureumna maga atuh teuing lantaran nafsuna anu tambah ngagugudug atawa memang manehna teh sateka hapolah nahan ka nyeri dina dadana lantaran temong nangtungna teh rada ngagaleong hebat jadi hebat halu teh euy wah susah nutu adi ka bae iya Pajagra nyaritana teh bari ngahungu tetela ka nyeri nama teh bisa disumput salinunggeun kan bubuhan ngarasa keneh wani yang hareupan pok-pokanana teh teu kudu we masih keneh harus naker syukur we ari aya karasana mah Jagra butuh keneh meureun cek Ani ketatna teh eleh ge eleh bari hate mangarasa kaget oge lantaran tetela nu jadi lawanna teh lain ipis-ipis daya tahana awage anjing sila lain nama sia bujung cek Pajagra ngagorowok jorelat manehna nyampeuk bari nyabetkeun bedogna ngadenge pok-pokanana anu teu beda ti nu ngoana keur lain deui matak ngahudang nafsu anu beuki ngaguguduga atuh bae Jagra coba-coba dibutuh mah cek Ani oge nafsuna teu kurang-kurang baku nama ari ras kamad dasim tadi cacakan lamun manehna teu kaburu nulungan syariat namad dasim teh moal kapuluk deui dadana tang tu ditiir ku bedog lep Ani ngareuneuh hiuk siku-sikuna dihembatkeun ka luhur peletakkeun pisan kana pigelang leungeun Pajagra anu keur nyekel bedog Pajagra nepi ka ngerepeng atuh tapi bedogna mah teu lesot kalaka terus ngaheat ka handap oro kaya Ani gerakanana teu eleh kesit manehna ngagentak kagerakeun deui siku-sikuna peletak deui pigeulangna beunang dihanca
hiu lengan buntung nyuruntul rek nobros dada. Pajagra ngagero deui bari ngerepeng sarta sakali ieu mah bedogna nepi ka maceleng kageweunggeun. Tapi sanajan kitu ari dadana mah geus hasil bisa disalametkeun ku jalan ngagilekeun badana ka katuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Tos leungeun buntung dengan saukur bisa nobros angin. Hiuk leungeun kenca Pajagra ngadius rek mapeg cukang irung. Tapi Ani ngagentak ngagilek sarta ngabaliurkeun beungeut. Heat kriwal pigelang leungeun Pajagra teh beunang ku gerakan capit hurang langsung ditarik bari dibarengan ku ngangsorna suku katuhu ka hareup. Duh gelo sia. Pajagra ngaheujeun deui wae atuh bari kawas-kawas anu rek ngudulkeun eusi kadut. Heat leungeun buntung nyuruntul rek mapeg punuk. Ki Badra nu harita gawe nangan nyaksian Ani meureuh deui atuh nempokeunana bari terus culang cileung kawas anu rek lumpat. Lantaran kumanehna geus bisa dikira-kira yen guruna teh moal bisa menyat deui. Punukna pasti bakal remuk dihancak ku leungeun buntung. Salah pikiran Pajagra ge nya kitu pisan lantaran sasatna taya dangka deui pikeun ngejat. Tapi nya eta atuh ngaran-ngaran teu kapetolan ku akal ongkoh deui tacan pasti namanehna kudu ngalungsar jadi banusan. Pajagra teu panjang mikir dengan gapluk wae ngarontok suku katuhu Ani nu tadi mentas ngabeset kana beuteungna puguh we Ani jadi ngagurubug reuas sarta kontan badana ngajengkang anu saterusna ngagebut nang karak bengkang lantaran ku Pajagra terus ditarik satakerna. Iya, gampang geus ngaguna si ka badan lain bae. Iya. Pajagra bari jorelat luncat nu maksudna mah rek ngajejeg sirah. Tapi Ani sanajan sirahna rada leneng ngagentak mapag siku-sikuna anu memangna teu lepot dicecekel. Belentrang. Geo yo. Kumuncanganna pisan awor jeung siku-siku. Pajagra nepi ka ngagero bari ngacerete. Sedeng Ani ngagentak ngagurinyal hudang. Bes siku-sikuna dibebaskeun kana palebah cangkengna lantaran lawana ayeuna mah geus lemor. Mireuneuh lawana geus bisa hudang deui. Anda parah deui sabrut bae Pajagra ngasupkeun jurus timanganten nu dijojo dada Ani. Lantaran maksudna oge rek dibejadkeun. Ani ngagentak mundur salengkah bari sakilat ngawangun gerakan tapak jalak. Hiuk ciumron. Telah leungeun katuhu Ani nu ngadius dihanap teh langsung ngabentur dada lawan. Pajagra ngagero bari ngagentak narik leungeun katuhuna sarta langsung dipake ngagunting leungeun lawan anu mentas ngicip-ngicip dadana. Rogaya sakiceup oge leungeun Ani geus ngaleungit diganti ku nyuruntuna leungeun buntung nu rek nino ngahanca dada. Leungeun buntung seda. Pajagra reuas bari ngagentak ngagilek nyerong. Aduh, geo. Leungeun buntung dihancak ku leungeun kencana. Pajagra kalah kanu ngagerona mah. Lantaran karasa leungeun buntung teh teu asna teu beda ti beusi. Balukarna kalah ka leungeun manehanana sorangan anu nyanyautan. Lebok Jagra. Cik Ani ngagentak ngagilek ngatuhu ngangsrodkeun suku katuhu bari dibarengan ku ngabelesurna leungeun buntung. Tapi Pajagra nu ayeuna geus ngarasa bangbaungeun ku leungeun buntungna Ani. Rikat luncat kagigir bari nyamerkeun panejehna rek ngahanca ka kemplong. Orok kaya Ani ngagentak ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup bari sakilat ngawangun gerakan malang putung. Tuk ayo. Pajagra ngagoak deui bari ngadaprek cecekelanana asa potong. Corelat Ani kabelah katuhu dina gerakan pangalmuih sarta
mundek binasa piraku teremuk atuh sirah Pajagra deh dibentur ti tukangeunana tapi Ani batek kitu ukur karawak we punduk Pajagra teh dicerek langsung disurungkeun ka palebah Ki Badra puguh we Ki Badra teh lain deui ngaranjugna lantaran ujug-ujug aya anu nyuruntul teu beda ti badak anu rek nubruk maksudna mah dek ngakentak ngejat Ki Badra teh ngan dipikir deui pasti guruna bakal terus kita tolonyong sarta teu mustahil antukna bakal ngagebru ti kusuk ingat kadinya Ki Badra kalah ka terus we pasang kuda-kuda dikeun ngahadang Pajagra supaya ulah ngagebru tapi puguh nyuruntulna lain sanyuruntulna lantaran disurungkeun ku tanaga anu teu bisa diukur kumaha kahebatanana balukana ari gebro ari gebut wae duanana rubuh patumpang tini Ki Badra anu pangripuhna mah lantaran eukeur mah badana kateumrag terus deui katinihan mangka tangtungan Pajagra teh teu beda ti anak gajah aduh aduh nah Pak Guru aduh cek Ki Badra gelap gepan teu beda tinu ti teuleum nah sia bantuan aing sia hari jane Pajagra nyantak bari kurnyal hudang tapi terus cengkat kalah kagek manehna diuk gigireun Ki Badra masih nangkara keneh bari leungeun teu leupas keuweuk calanana alah bantuan naon Pak Guru cek Ki Badra bari ngagurinyal hudang ret ka guruna anu keur Ani prek bangun beurateun ku bujur kalau ada ya iya kalau aing pegat pangnalikeun menawi teh naon cek Ki Badra ngahehe sia kalah teh cenggiran buru-buru cangregeun sia cek Pajagra nyentak deui bari ngadila ka Ki Badra burileng teu beda ti mata heulang goreng teh waktu tadi badana pateumrag jeung Ki Badra ari berteh tali kolorna pegat atos Pak Guru cek Ki Badra ngahehe deui barang manehna anggeus nalikeun tali kolor guruna kekalis ku disentakan kekeuh we ngahehe teu kuat nahan tuh da tekuhan teu tali kolor make pegat telo sia camilan wae sia kadieun bedog sia tuh bedog aing gobog sia Pajagra terus-terusan sesentak rasa geuleuh ku peta polahna nu jadi murid lain milu ngenes ieu mah kalah ka nyeungseurikeun aku naon Pak Guru Ki Badra ada ngarasa reuwas oge sok sieun dikadekeun kana huluna sieun dipake beupeus keuyang pangpangna maka tambah deui manehna ngadon nyeungseurikeun siga pisan anu teu milu mang nyerikeun ai si Ani urang kalebog sia bolo cek Pajagra nyentak deui bae bari teu antaparah deui seret wae bedog Ki Badra teh dipaut tina sarangkana atuh geus kitu mah belenyeng bae Ki Badra nyokot bedogna Pajagra nu tadi ngaceleng ka sisi kebon aldi can kapoke neh Jagra cek Ani ngahehe barang kadenge ucap-ucapanna Pajagra dek ngarepuk ka manehanana yang capek sia bunjong kajan boboleh dulu urang aja lu sia Pajagra bari malangkeun bedogna hareupeun dada paur jol-jol ditomuk ku leungeun buntung we sor atuh Jagra Ani bari seret mesat siku-siku sawios Mang Tasim teu kedah ilu biung tingalikeun emang Ani saterusna nyarita ka Mang Tasim lantaran kabireungeuh geus maju pikeun nyang hareupan Ki Badra harita geus aya di gigireun Pajagra Geracala sia anu bontong cek Pajagra ngagentak luncat bari nyabetkeun bedogna Ki Badra nya kitu keneh nyerebet di gigireun guruna rada bunga oge lantaran Mang Tasim teu tulus maju pikeun nyang hareupan manehanana mending ge milu ngarepuk jeung tinimbang kudu makalangan padutunggalan mah lantaran kaijir yen manehna moal tahan tadi mah Jagra ngagentak Ani ngagerakeun siku-sikuna tarang dua bedog ditakis ku siku-siku serepet
siku-siku ngelebat ka kenca ngabarengan ngangsorodna suku katuhu nyerong enca dina gerakan cacar bolang. Lumbat ka mana wae oge sia. Ditarok babatuk sia bonyong. Cek Pajagra sangeusna ngarempod deh nyingkahan congo siku-siku ngagentak ngaheumatkeun deui bedogna babarengan jeung Ki Badra. Tapi teu kira-kira ngaranyugna lantaran kabireungeuh congo siku-siku teges nyerepet balik deui. Sedengkeun bedog manehanana masih keneh ngangkang di luhur. Ku kitu ngagentak manehanana ngejat ka tukang nya kitu deui Ki Badra babaranting mundur atuh pikeun nyalametkeun beuteungna. Tapi gerakan Ani teu kandeg. Manehna kalawan ngagunakeun kacepetan nu luar biasa nepi ka teu bisa dituturkeun ku Panenyo sakilat. Manehna ngagunakeun gerakan pangalmuy nyaho-nyaho beletuk. Ki Badra katut Ki Jagra ditakolan ti tukang ku congo siku-siku. Akuak nyeri jeung reuwas. Ki Badra menyeleuweung sarta pangacianana teh ngadadak kabur atuh. Ngajadikeun manehanana teu puguh bola. Corelat Ani kahareupeunana breh lawan-lawana keur pada ngadangheua ka tukang. Sarta beungeut-beungeutna semumuririt ka tukang teu anta parah deui. Coba dengan bundung dengan hanca dadana Pajagra. Hiuk jedak tanpa suku Andi anu belah katuhu dipake nejeh beuteungna Ki Badra duanana ngagerung ngabarengan badana anu pating Korea beka tukang blak duanana nangkarak bengkang. Mun Pajagra terus ngajah-hajar bari nyebrotkeun getih hirup tina sungutna, Ki Badra mah ngadona langsudan bari gogolok-gokan ngaburusutkeun eusi kadut. Gimana yo? Liur, gimana yo? Jika di Sariwangi, RW ade udah eta di Sariwangi. Gimana yo? Eta geuning ajiga aya ai acoy. Gimana yo? Aduh liur euy. Aya Jajang Kojot. RW 12. Yuk, eta jika urang bihbul aya hen urang bihbul. Nah kadarieu itu lah lajo itu. Pohara mitra bakat kulieur. Hah. Kudu nepi ka kitu we kakara meureun. Ngarasa kapok. Cek Ani bari ngoloyong nyampeurkeun Jangdana anu keur ngariung jeung sababaraha urang muridna Madasim. Wah, kitu Kang Andi. Jangdana nanyakeun manehna ngarasa hariwang. Sok sieun Pajagra katut Ki Badra terus misan. Kukituna pasti urusanana bakal kapapanjangan ulah-ulah manehna oge bakal kabaud ka babawa. Moal Jangdana. Wajar diwarah sakitu mah tuman. Kana nyawa batur teh meuni ngahangunaker. Cek Ani bari ngareret ka lebah Pajagra. Memang teu salah caritaan Ani teh harita keneh oge Pajagra terus ngulisik. Nyah matana beuntak bari gigisik kawas anu hudang sare. Lieur. Kelo ye. Aduh, ade RW, ade Uday, ai Acong, yang hen. Jajang Koyot. Lieur yo. Aduh. Kelo ye. Manehna humaruru ngarasakeun ka nyeri nyarita ka mana we sagala disebutan. Jika nama sobat-sobatna meureun nya. Nu disebutan teh nu deukeut teh. Alah, pohara mitra. Mohon ngarasakeun ka nyeri dina dadana ret kaki Badra nu geus eureun babalongkenganana. Keur Cinaleuk we bari pupuringisan teu loba omong deui sumawana. Mun rek ngareret ka lebah anu keur ting rariung. Jurung gunung Pajagra teh nangtung sarta terus we ini tidinya bari rumangieung. Ki Badra atuh ngagentak nuturkeun. Murid jeung guru pairing-iring bari taya nu lemek. Komo Pajagra mah lain deui ngaharukna. Ngalaman apes teh kabina-bina nepi ka diragerageun mutlak ku budak satepak.
bari lempang teh tuwaleh ngageremet hayang bisa maleskan nyeri ka Ani nuges nyata-nyata ngajadikeun manehna pacundang ngaranapan wiwirang di Pakalangan. Geus karuhan Pajagra katut Ki Badra arinit Ani jeung Jangdana pok deui pamitan ka Mad Tasim leos bae ningalkeun anu keur ting rariung langsung muru jalan pengkolan nu ka Pasir Banteng. Saterusna duanana ngagardig dek ka Panenyoan hayang geragok tepung jeung Aki Surdi geus puguh si Ruyuk mamani geus asa dina bibir panon piraku teu sonoeun lantaran geus sakitu lawasna ku manehna dititinggal. Mitra kaum dangu waktu karna lahaloho kanu keur galungan sanya nama lain ngahaja-haja teuing. Harita teh manehna keur ngagedig mapai jalan gede ret kabelah kenca. Aya nu ting serebet lalumpatan. Murid-muridna Mad Tasim dumeh ngadenge guruna keur padungdung di kebon awi. Karena bet ngarasa panasaran, hayang nyaho nah aya naon. Ongkoh deui pangpang nama mireungeuh aya nu luis-luis ngolebat ka jero lemur. Biara anana Jang Husen nu melangeun ka imahna. Harita teh keur ngobrol di imah babaturanana ngadenge aya ribut-ribut ngagentak manehna balik teu sirikna ti babaranting. Tetalangke bus bae karna ka jero lemur. Imah-imah teh tacan sakumaha gegekna. Tempat tempo neangan nu herang tadi bet teu temong kalangkang-kalangkangna acan. Ngadenge anu blag-blug di kebon awi heg kumanehna disampeurkeun ari breh teh anu keur galungan. Matak ngagebegna teh manehna mireungeuh Ani aya di dinya. Kukituna gancang manehna balik deui. Beuh, mun kanyahoan teh manehna piraku teu dicarek. Lantaran geus rumasa kakaburan ti lemur hujung ninggalkeun nu jadi pamajikan. Halusna Ani teu nempoeun lantaran perhatianana keur manco ka Mad Tasim malah saterusna makapan manehna ngabelesat nulungan Mad Tasim nu sasatna teu walakaya. Karna saterusna ngagedig deui di jalan gede. Maksudna dek ka Gajah Ngamung dek manggihan anak buahna. Digadog keneh manehna terus ngambah jalan gede ka Bojong Salam. Teu milemuran lantaran ngarasa paur bisi Pasaranog jeung Andi atawa jeung Wijana. Tidinya kebat ka Nagara Tengah kajen ngajauhan dapon Salamet. Kabeneran ari Srog Katarogong ari kurunyung wahon kareleskeun. Celak manehna milu ukur semet leles. Tidinya manehna ngagedik deui terus mapai jalan gede lantaran maksudna mengkolna dek ti Lebak Jero ngaliwatan Gunung Kaledong. Tidinya beras bae ka Gajah Ngamung. Harita ge sanggeus kaluar ti lemur Mad Tasim terus bae ngagedik mapai jalan. Ku kahayangna mamengkol ngatuhu mapai jalan anu ka Pasir Banteng. Orokaya lantaran loba kahariwang teh upamangke nepi ka Panenyoan piraku teu pada ngepung. Di dinya teh loba babaturanana Ani piraku eta aya nu apaleun. Atuh di Batu Gede aya Sukri nu direbut bebenekna ku manehanana teh. Mun manggihan manehanana ku kulunuan sorangan piraku teu di anjingan ku urang lemur. Di karepung teu beda ti kana begu. Puguh ge nu loba dosa mah salila nangan dikukuntit ku karisi, ditutur-tutur ku kapaur, sarta diudag-udag ku kahariwang. Mitra kaum dangu, ti heula teh waktu manehna geus aya di lemurna, sababaraha kali diajakan ku Pasuta dek dibawa nyaba ka Cicapar nyaeta pikeun anjang sono ka Gumilar bari sakalian menta di Hampura. Tapi karena kekeh mugen basana capek keneh kayak geus bener-bener reureuh ge tangtu manehna bakal indit ka Cicapar.
Tapi nyaeta di dago-dago teh kalah ka Tilewo. Karena kalah ka jongjon we siga anu ngopohokeun. Ari hek diingetan kalah ka ngabedeb. Komo mun ingetanana Mirah mah atawa Umi da teu sirikna nyentak-nyentak we bari ti popolotot. Lantaran ari hatena mah keukeuh mung ngadatangan Cicapar teh. Bakuna mangarasa era nyogrogeunan. Sanajan bener pihak Gumilar geus pasti bakal ngahampura kana kasalahanana. Puguh we antukna mah Pasuta teh jadi leungit kasabaranana. Derbae karena teh digeleneng bari diwawaleh. Karena atuh make ngarasa teu ngeunah geus dewasa, masih kene ngaranapan panggeleneng nu jadi kolot. Dek manehane mal sarta nyarita terus terang yen moal daek ngadatangan ka Cicapar. Ditemal kitu komo Pasuta teh jadi kahudang amarahna. Teu boga rasa dilawan kudu jadi anak. Antukna pisan karena diesek-esekeun pokna teh abong kena warahan deungeun-deungeun. Boga anak lalaki teh ku teu kabeneran teuing. Basangkal bedegong dibeakeun ku sorangan. Ih, ulah bebeakan kitu abahna atuh ngamak-ngamak we teu hade mamawa anu geus ka tukang-tukang. Keun sugan lila-lila oge manehanana teh daekeun init ka Cicapar. Maeroh kacida teu panujueunan. Salakina nepi ka nyeklek-nyeklekeun kitu. Ah, daekeun kumaha? Geus bogo geuning bieu kitu pokna tah. Danya basangkal budak teh abong kena lain meunang ngawarah kami. Percuma gabeleg anak oge. Teu nurut kana jadi kolot mah. Ih, ari abahna. Sok kata terusan kitu adi taeun teh. Maeroh nemal bari ngareret kakarna nu keur ngahruk. Lain deui ting saresetna kana hate barang ngadenge pok-pokanana nu jadi bapa sarupa nu geus luluasan. Cicing ero. Geus puguh budak basangka. Ayo bae dipangmeunangkeun. Lain kalah ka tamah bale gitu pada teh. Mata tamah mantangul. Pasuta jadi nyeuneu. Nyeuneuna bener-bener ka Maeroh teh nu dianggapna tindakanna teh salah ka bina-bina. Ae, lain mang meunangkeun ieu abahna lain. Bagus janeng. Ontong kebilun. Bagus. Geus puguh budak rami jud kitu hayo bae dibere hate. Nyana-nyana bakal pikieun masa saatna ngawiwirang nu jadi kolot. Kokodoreun teuing teu heula teh make disusul-susul. Jebrog geus. Pasuta ayeuna mah bari ngareret kakarna nu keur tetep ngeluk. Nada abdi ge bah upami teu dipaksa ku Wijana mah da moal wangsul. Karena nemal bari ngareret ka Pasuta. Geus kitu luk deui manehna tungkul. Deuleu eta. Kadenge ero. Ucap-ucapanana deuleu eta. Nyajor bae deuleu rek mantog deui mah. Apakah dihalang-halang gitu? Hah, mangga abah, ayeuna oge abdi bade ini teh. Sakarna bari jung cengkat tina diukna. Bener-bener manehna deuk ingkah ti imah. Aduh, ulah kitu karena ye sing karunya kama. Tong digugut teuing caritaan abah mah ye ulah ujang. Ulah, ye ulah. Maeroh ngagentak ngarontok kakarna ngahulag bari midangdang. Kudua leungeunna meniti papareket muntangan nu jadi anak. Mati sama abdi ayeuna keneh. Kedah ini ti dieu. Margi abah mah tos teu keur saeun dicicingan ku abdi. Karena sateka polah morosotkeun leungeun indung. Tapi teu beunang lantaran Maeroh kalah kabeuki pageuh pisan ngarangkulna. Ulah ujang, sing karunya ka emak ye, tong digugut teuing abah mah karna ye. Adatna nu keur nafsu mah ye, tong digugu, tong diasupkeun kana hate ye. Maeroh keukeuh ngahalangan. Mirah jeung Umi nu tita tadi oge araya di dinya. Ngagentak maruru kakarna gupgap duanana maruntangan bari ting salegruk ciri. Pada ngahulag supaya lanceukna ulah nepi kaluluasan ini deui. Ngan Widarma jeung salakina Mirah ukur ting hareruk teu wanieun
ngaluarkeun kecap naon-naon. Sanajan ari masing-masing hatena mah teu mikeun. Lamun karena kudu incah deui ti imahna. Bae antep. Antep. Untung di paruntangan. Mana gitu oge moal ngagugu kana papatah nu jadi kolot. Antep. Keun kumaha karep. Pasuta nafsu na lain jadi leler. Ojengkang manehna ka pangkeng. Gubrak bae satengah nu ninggangkeun maneh kana pangsarean. Terus bae ngababengkang bari amarahna masih keneh ngagugudag. Ari ras mikiran nu jadi anak mana ku teas-teas teuing hatena. Jeung tinimang daek init kacicapar mah kalah kadek init deui. Mitra kaum dangu nu tinggal di tengah imah maeroh jeung mirah katut uni jongjonting salagruk. Widarma atuh jeung salaki mirah hari geus eueuh pasutama duanana ting ketayap nyampeurkeun karna. Gek diuk gigireunana terus ting gelenut mapatahan karna. Babakuna mah ulah luluasan. Anas eta pasuta kitu pok-pokanana tadi. Biasa anu keur diranjah ku amarah mah kawas nu nya teu nyaah kanu jadi anak. Tapi eta teh ngan sakadar dina biwir. Moal terus kana hate. Cenah ceuk paribasa oge sagalak-galaking macan moal nepi ka nyatu anakna. Sagalak-galakna macan moal beukieun kurupuk gitu. Karena diharentok di papatahan teh saharitaeun mah ngagugu. Holoyong bae ka pangkengna terus ningkrep maneh. Tapi kaburi teu bijil-bijil. Beutingna nya kitu keneh tetep we ngadedempes. Ditawaran dahar oge gideug teu daekeun. Atuh isukna waktu eusi imah harudang sarta kalaluar dekat cai. Karena mah teu temong bijil ti pangkengna. Disangkana mah meureun sungkaneun buru-buru kacai maklum keur sarusut kitu. Ngarasa hoream lamun dek hudang teh. Tapi barang panon poe geus nyorot sedengkarna tacan hudang keneh. Kakara kumaha eroh teh ditempo ka pangkengna. Ari kasampak teh ngan kari angel bae. Jelemana mah geus eueuh tina tempatna. Gue lain deui mah eroh hari weus-weusna. Sirili kahareup koreleng ka tukang, bari gera-gero ka karna. Tapi taya sora nu nemalan. Balenyang atuh diteang kacai bisi keur mandi keneh, tetela di dinya oge eueuh. Belecet deui ka imah, nyampak Widarma. Umi aya di dinya dinu memangna saimah. Keur kokotetengan pada neangan torojol mirah datang dituturkeun ku salakina ting torojol lantaran ngadenge ribut-ribut. Maeroh mah teu antaparah deui gauk bae midangdam bari nyamat-nyamat kakarna. Kelanan atuh mah bawa Kang Nana teh menuju ka jamban keneh. Eueuh mirah eueuh. Kumaha oge ieu kakara diteang. Nana mana tega-tega teuing ka mah teh Nana. Maeroh nemalan teh bari midangdam. Nuju ka tetangga panginten mak. Mirah luak liuk nempoan. Salakina mah tita tadi oge geus ngabelecet nanyakeun ka tetangga-tetanggana bisi kaanjangan ku karna. Moal Mirah, tacan kanyawan hudang si Nana teh tacan ieu ari ditempok geus eueuh ti pangkengna. Da eta itu abahna nu kitu teh kawas anu teu nyaah kanu jadi anak teh ieu. Tek mahero saterusna nyalahkeun ka pasuta. Nya kitu nyaritana teh bari dibarung ku midangdam. Ku kitu teh mangaran-ngaran inung ka anak. Gede ku gedena najan burung palung oge carek wiwilanganana tetep bae nyaah. Tong nyalahkeun ka kami elo geus puguh kitu kahayangna. Nya alusna we mending genjengga. Sange kami nak cacingan ku anak anu pasangka. Mitra, kitu pok-pokanana pasuta. Pasuta di luar mah bener-bener kawas nu geus luas. Tapi da ari batina mah teu kitu.
buktina harita oge manehna terus ngagejelik turun ti imah. Koloyong nyamperkeun Widarma maksudna dek dibawa pikeun neangan karna. Sugan we kasusul keneh deket-deket. Sedang Maeroh masih keneh terus midangdam bari nyambat-nyambat ka karna. Memang geus jauh ti imahna. Adi-adina nya kitu keneh ting salegruk ngabaturan inungna. Sedengkeun tatangga-tatangga geus mimiti Rabul nyalampeurkeun. Ngarasa kaget. Dumeh ngadenge Maeroh midangdam antep-antepan. Kaum dangu plang nepi ka beurang pasuta katut Widarma tacan mol-mol keneh ka imah. Nyusulna teh ngagunakeun jalan kampung tempo-tempo nyorang jalan torobosan. Maksudna langsung dek ngadongdon ka panenyoan. Sugan we karna teh mangpretna kalebadinya. Lantaran kapan ti heula oge kapanggihna teh ti daerah eta. Bari sugan di lebah dinya teh papanggih deui jeung Neng Nong. Cager pohara mitra hanya ka kabujeng Neng Nong. Cekap dugi ka dieu heula dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.